korban. Ye, dola, kenaon? Kenaon, itu kenaon. Sesorangan di sawah. Kerneangan putut. Ngantuk tuh jangan naon. Nanti nungguan daging korban. Oh. Pan nama boro-boro korban nama. Kan jelema karaya Pan keur susut duit pan. Eta teh corona, eta teh keur PSBB itu. Oh, meureunnya. Heueuh. Keur nanaonan di dieu. Wing mah keur ieu we biasa. Lain keur naon atuh di dieu? Urang teh niis tadi teh. Neangan dengan sangu yang abah. Terus batu tuh segala dibawa ya nang lukut. Nah ngalah batu segala itu. Dai abah mah beuki batu. Maknya batu enggak. Kita teuing atuh kadaharanna teh batu. Geusik barangkal nu tara di. Segala di dahar. Doraka sia tong kitu ah. Dan nyata tuh ieu mah teu di aya-aya kudu lagi. Ari si Doli ka mana si Doli? Si Doli teh nya eta teuing tah urang teh neneangan ge. Alah. Gok basuh ah. Neangan si Doli tadi ge. Urang teh nyokel-nyokel liang bewok biasana mah sok aya neng teh teh kitu tah. Carekna keur eta si Doli ini ampun. Lain kamari teh panggih jeung si Doli teh. Bejana cenah hayang sapeda teh. Nya eta budak teh ting kunaon atuh. Bongan meureun motor ieu teh kan eueuh deui leungit. Eta teh ka mana? Teuing da baheula teh geus pake nganteur ka Pak RT. KTP teh. Jol leungit pentingna teh eta mah pikeun ka ayeuna keur baeud da teh mah tak sok diteangan liang bewok teh da sok. Gitu. Si eta mah rumput teh mun teu dinu tangkal gede. Liang bewok. Ya ampun. Sok ayana teh nahanapeun batu. Eta teh. Wah, isi Doli mah da kitu kalakuana. Ampun budak teh nya. Tapi cager budak namanya. Nya eta urang teh geus sababaraha poe ge ieu teh teu nempo wae da kitu eta mah. Lamun geus adat-adatan teh aya kahayang teh kitulah bager kene dola da cek abang ge. Dola mah. Bener. Getol. Lain cete nanaonan ieu sorangan kieu cete. Kitu. Eta keur ngabangbrangkeun hate. Gitu. Inti mah bari ameh katempo we sugan we ku abah teh atuh dibere kado aing urang teh nganteuran gitu. Yang ieu batu glukut abah teh da beuki lukut beuki batu aing mah geus ieu hariwang. Ampun. Geuning sok aya cenah cokolot mah bising kadahar keusik dina sangu. Mata kencing batu. Penyakit nahaon nu kitu mah abah mah ngadahar batu na ge. Tinu eta tinu mobil engkel ge urulu teh langsung kieu we Kang. Namun lamun dicaritakeun mah abah mah pikas heurieun. Tak urang teh ka abah teh heueuh sieun sarua sieun kencing batu ngan kabayang mun abah boga penyakit kencing batu anu ngaganjolna eta na teh tah. Lain buat sagede beunyeur atuh. Ari dina engkel dicalawakeun kabeh kitu mah atuh jeung podo batu ongkong. Eta
melang urang teh nu jadi incu meureun nya. Incu teh salah mah ka abah teh meureun. Ngan tiap ieu teh meureunnan golong melang. Gitu. Pokona mah pikageuleuheun lamun nempo abah lamun keur ieu teh. Keur ngalabatu keur nyangap batu ai batur mah geuning mobil datang di rek nyuguhan ieu mah buru-buru teh rek ieu tah. Jero teh nu luhur narikeun batu teh. Batu nu dialung-alungkeun teh nyingkir ka mana ka ditu ka dieu ieu mah ka kieu. Nah aya nu hiji mah anehun teh. Muron batur teh karek nepi, geus digebrus malahanan mobilna teh kanu lombang eta mah. Langsung pas ieu meureun abah ngadenge aya nu rek meuli batu eta mah totorosok abah teh. Jeung dahu meureun pangabeuki meureun urang ge teu bisa ngabibisani. Abah mah meni langsung we lumpat. Langsung dikopiah. Langsung kieu we cicing nungguan. Dibuka we geuning tablengna teh. Tableng, Pas dibuka tablong tuh aneh abahnya turun sieun reuwaseun cenah pak awas cenah awas sok jam bilih katinggang gitu meureunnya maksud tukang eta supir mah meureun kitu nya maksudna teh bising katinggang meureun ai si kenek mah ari ieu mah da meureun kahayangna kok kieu abah mah aneh pokoknya. Lain cing ari harita teh asal lila di Bandung iraha balik ieu teh urang teh di Bandung heula baheula teh malahanan urang teh ngajegeran di belah mana eta teh ngajegeran teh urang teh ngajegeran teh di Kiara Condong inggih lamun ka Bandung benernya moal ringang nya tenang atuh pokona mah aya gitu. doa Gitu di ditu mah urang teh ngabunuh jelema hiji maehan geus nya maehan aduh kela naonnya neungulan ngoroyok sorangan ngoroyok urang mah aing ngoroyok mah meureun ku opatan limaan kan aya nu di sisi-sisi urang teh ngilu gitu aya nu ngegel culi aya nu ngelus-ngelus halis lupa tuh mah ngan padah teu kacit nyolok panon urang kitu nya kaci da soalna ulah teh najong kanyut ulah da soalna mah hese we tah mah cageurna tak aya nu dititah ku urang teh sok we kabeh anu ngegel culi anu nyiwit culi aya nu ngelus-ngelus halis da teh matak mau gitu da atuh urang mah balangkian beda di wis eta ge da meneng kulingis kunaon aduh lain kulingis deui pokona mah awi anyar nyukutan da ingat baheula Indonesia kungsi perang jeung walana cenah make bang buruncing cenah atak di ieu kan nyeun pemburuncing nyeun ku cutter boga cutter silet dijieunkeun eta mah kabeh pokona keun kajadi panjang tah kitu pokona mah carita urang keur di Bandung mah rupa-rupa pokona mah serangan lain uing teh teh keur ningali sawah eta yeuh da geuning ieu teh sawah haki eta yeuh rodog ieu teh tika ujung deuleu teh itu teh sawah haki yeuh tak urang mah kamari yo nya ulin teh di saung nu belah ditu kono mah orai gede nyere gitu kono mah gila urang teh nya baheula keur jadi jeger teh dipikasieun atuh tak urang mah leumpang ge ayeuna we rengkod baheula mah awak ngajadi keker mah nya ieu teh saking beberapa hilang ai nama kebegang gitu eta teh itu teh begang sabenerna kan lamun mun ku musuh urang mah katempo gedena teh lamun ku sahabat teman mah biasa we kieu urang mah lamun aya nu ngalenyet ka urang mah geus langsung kieu toh tetap ieu na teh cenah mun cek bohongna eta mah bungut na teh cenah kieu tah tah lamun keur ngamuk teh kieu lanjutna pona mah ulah wani-wani we lah bahaya mata ke tenang sasaha ge nu rek ka Bandung mah Kang Dola gitu pertama moal bireuk deui moal bireuk nya moal da jawara atuh ketua gangster gitu awak we di dieu mah leutik ge di ditu mah nu sieuneun teh ka urang teh hancip
Terus segala weh. Nu polisi gen sarare mah sieunun ka urang masuk digelengan we. Ku yo ku roda da bari narik keusik dititah boga uak di ditu. Gelengan polisi gen tidur mah lah. Geleng we sieun. Lamun ku ieu mah kewe lah nyari tanah urang ka imah. Oh gitu, siap. Da uing ge eta rek balik eta geus buriet ah. Atuh da kumaha atuh da ayeuna mah geuning. Ieu teh genah nama tempat teh. Kumaha tuh rek bareng kumaha ieu teh? Ayo bareng lah. Oh ayo nang ka ditu. Nang ka lembur. Oh ti heula Sok. Yo abah bising yo. Engke eta da uing mah nek nempoh heula cai itu di belah ditu tuh. Oh iya, atuh urang mah da rek tuluy ka. Heeh. Ke panggil di lembur lah nya. Oh, ayo lembur teh belah mana? Oh lembur mah di dia di Pasir Kamantri. Oh, oke lah. Ini tadinya nya. Oh.